mursalun dan ora nabi kang den utus wal muradu minhu basyariyatun nabi lamun urang nyaritakeun awak urang nu ieu sakikieuna bae sakikieun awak urang teh lamun rada jero urang ngahartikeunana horeng bungkus rok awak urang ieu mah bungkus dijieun tina anasirul arba'ah ardu hawa nar ma enggak bentuklah urang geus kebutuhanana teh jauh ti eta butuh cai keur ngaji ge nginum bae butuh ngaroko batur henteu nyana ngaroko bae butuh dahareun nyana kue sapiri eta kebutuhan tuh kan tapi kebutuhan rohani mah lain eta kebutuhan rohani mah tasbih kebutuhan rohani mah tahlil kebutuhan rohani mah tafakur gila kebutuhan asal nanti Allah wow ka Allah cantelkeun rohani urang ka Allah awak urang asalna tina taneuh beuki dahar teangan tidahareun awak urang teh asalna tina cai butuh nginum neangan pinginumeun awak urang butuh hawa urang neangan jang istirahat jang napas butuh seuneu kebutuhan awak tapi urang selalu nu ditonjolkeun teh kebutuhan awak henteu pernah urang nyadiakeun kebutuhan ruh datang ka teu percaya ka pangeran kafir musyrik munafik aya nu percaya tapi maksiat tah urang bae kuari deres kebutuhan jang awak tadi geus ngabubur ngawuduk keur isu keneh di imah ngawuduk di dieu ngawuduk kebutuhan roh urang ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nyentuh kana ruh urang ruhani urang paha lantaran nguping pidauh Gusti pidauh Kangjeng Rasul diolah tinggal urang ngolah dipasrahkeun ka urang soal olahna lamun urang loba ngolah awak silaka diolah ku urang steril makanan hati-hati menurut medis jangan sampai makan gorengan seperti kekenceng siade nah dijaga sesuai jeung medis kumaha awakna di awak urang teh aya kadar garam kadar manis kadar pahit kadar asem nu mantap aya kabeh di awak urang teh urusan padahareun mah geus urang lamun hayang sagala aya sakaligus ngadaharlah rujak tumbuk amis aya pahit aya asem aya rujak tumbuk nu mantap kolot baheula mah rujak tumbuk teh dibiasakeun eta teh bagus geus alat-alat teh naon kitu ngar komponenna atuh sagala rupa benai jambu ngora sao ngora tongtolang ngora atuh tongtolang teh ngora gori segala rupa eta perpahitan permecau orang bebak eta aya kabeh di awak urang asemna ladana amisna kabeh rujak bubuk rujak tembuk bebak
jangan awak teh diolah ku urang geus olahraga kuari mah olahraga ge pohara jasa baheula masa kadar lari olahraga teh tapi kuari mah olahraga endek di jalan raya endek di lapangan endek futsal dan lain-lain sebagainya malah di imah bae ge olahraga mau mobilan sasapedahan aya kabeh lengkap waya gering megering bae waya gering-gering bae meuli alat olahraga teh teu kagok 10 juta 20 juta 30 juta ieu teh jangan bebener awak nu boga duit basa nu ka sendal-sendal nu aya cucukan dah ditiru ku bojong mah teh tiruan nu asli dah mah buatan Amerika aya cucukan lebih nyedot ke jero set jeung make ukuran makena ge tidak boleh lebih dari 1 jam atuh Haji Pendi mah terus bae make eta terus atuh gering deui teu boga ukuran ya mah teu boga ukuran aya ukuran-ukuran anak jelema lamun teu ngarokok teu ngopi masalah tapi lamun ngarokok untuk membutuh nikotin ngopi kalau ngarokoknya kayak Habib Rozak terus-terusan ngopinya juga terus-terusan dan lain sebagainya nah urang lamun sering makanan anu beracun seringlah makan semangka sebab semangka untuk mensterilkan racun-racun lamun urang nyaritakeun medis mah terus bae kos kitu bae jang awak keneh bae lamun urang minum terlalu steril sampaikan ngape anak nol leuleus awak urang sebab di awak urang ngabutuhkeun zat besi sementara airnya disteril sampai zat besian leuleus tetep bae zat besi kudu dikirim zat besi deui zat asam kudu dikirim zat asam deui medis begitu bae terus lamana terus makanan jang awak urang jang awak mah selalu mendengarkan dokter urang sampaikan ka naon kitu khusyuk gadai ke dokter khusyuk jasa urang aja percaya urang ka dokter teh sakadar jang awak nu engke paeh mah teu saha kubur rohani urang teu pernah diurus ku urang rohani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id riwayatkeun ingsun saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu syafa Allah anhu saking Abi Sa'id. Oh, tadi na better tamat. Uqbah bin Amir ngariwayatkeun ingsun saking Uqbah kang putra lanang Ki Amir radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu syafa Allah anhu saking Uqbah. Qala alai ngucap ya Uqbah ngucap ing lafaz sami'tu Rasulullah ngarungu isun ing Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulu alai ngucap ya Kangjeng Rasulullah ngucap ing lafaz kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Tawi saban-saban wong suwiji ku tetep ing dalem aub-aub sedekah ya kullu mri'in malah den putus hukum apa ing dalem antarane manusia. Rahu Ibnu Hibban wis ngariwayatkeun hu ing hadis Sofo Ibnu Hibban. Ngeunaheun hadis ieu teh nikmat luar biasa. Ngan ngalakukeunana pahit.
percis ongkos jadab Tiki Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu lamun ka sahabat radhiyallahu anhu lamun ka Kangjeng sallallahu lamun ka ulama rahimahumullah lamun ka iblis la'anahullah aya rajana jadi la'anahullah ka iblis urang teu pernah hijian babarengan jeung afdalul makhluqat paring babarengan jeung Habib Roza hijian teh jeung ahli warisna al ulama warasatul anbiya malam yukhalitu sultan ulama teh ahli waris para nabi satungtung teu cacampuran jeung para bupati gubernur cacampuran bae urang jeung pamarentah ngagilek saeutik cilaka boro-boro jeung kafir caca kamari ieu urang jeung Raja Golkar dipoleset kiai ruruntuk kiai geus lain warasatul anbiya warasatul Golkar sehingga de urang katitipan ilmu ku Gusti Allah moal kebal hirup di dunia nyalah gunakeun Al-Qur'an nyalah gunakeun hadis hanas di dunia teu sabaraha paling dibere kendaraan istana imah tapi di akhirat disape Masya Allah Kipu Doli game Masya Allah kunaon letik menangnya hewan gede mah teu gideg kira-kira kiai teh asal letik gede salimni lamun letik lamun gede barikli hadza min fadli rabbi ngadalil segala rupa boloon tapi urang babarengan jeung dauhanana sami bae Masya Allah cek Sayyidina Ali khudh ma gola wala takhudh man gola cokot ucapanana ulah sok neuleun nu ngucapkeunna dikotok deh lamun endog cokot lamun taina bikeun ka Haji Pendi beres endogna jang urang taina jang nyana oh Masya Allah saur Kangjeng nu diriwayatkeun ku Uqbah kantos ngarungu anjeunna mah karena ucapan Kangjeng lantaran kantos sasarna Masya Allah babarengan jeung Kangjeng pasti ngariwayatkeun pidahu Kangjeng babarengan jeung sahabat ngadongengkeun pidahu sahabat babarengan urang jeung Tuan Syekh
ngajelaskeun pidahu Tuan Syekh babarengan jeung Jokowi pasti ngajelaskeun pidahu ulah pidahu kanya nama tuh jajablogna pidahu kanu mulia kosmaot kangjeng ngalih bahasana sahabat pupus guru urang pupus dipundut kudu maha kawasa Haji Pendi modar bahasa lagi geus beda minimal paeh lah beda bahasa lagi kangjeng ngali berarti cakadar ngali teu maot para sahabat pupus guru urang pupus dipundut ku nu maha kawasa gitu euy bupati modar leuwih jahat deui kojor mah atuh coba teu sopan kojor mah tau ku ditangkep sama aduh kojor mah kudu ditangkep modar lu masih kene deres kojor mah tau berat apa hartina ka bangsa ahli-ahli Allah man sopa tapi ka bangsa jawara calotnya bodas pae koit beres tuh urang mah bahasa di Tangerang mah akur bae kebo pae ustad pae sarua bae di urang mah di eta henteu di eta Allah sim kuring kantos ngarungu pidahu kangjeng nu unggal na teh kieu kulum riin fi zilli shadaqati setiap jelema kapanasan lantaran panon poe sadepak sahasta sagala insyaallah Gusti mana teuing panas tapi horenganan aya nu istimewa jelema diiuhan sakitu panasna tiis iiuna kudu inden ti ayeuna beli kijang inden beli Fortuner inden beli baby band inden kunaon urang teu meuli payung jang di akhirat inden ti ayeuna jang nyalametkeun diri urang eueuh nu jualan payung ke mah sebab cingluh eueuh pabrik-pabrik arareueuh nu aya inden ti ayeuna di mana ayana fi zilli shadaqati aya dina iiuh sedekah masyaallah urang sedekah laloba tur ikhlas payungna gede bajikan bisa diiuhan di payung urang anak bisa digerokeun ku urang lamun urang boga payung na gede nah ulah me kamikiran pamajikan jeung anak yang urang baheula urang baheula lamun sedekahna rada leutik payungna leutik lamun urang boga duit 10 juta sedekahna ngan 100.000 payungna leutik Haji Pendi mah nyaletik ya bocor payung teh bocor atuh sarua jeung teu pake payung nyana ge di ditu pegal jeung kelan payung
ajepan payung eta bocor oh itu diceklan jauh ieu ceken deui itu diceklan payung urang cenah aya diceklan jadi ieu hujan kehujanan panas kapanasan atuh leuwih kasiksa payung diceklan ongko panas terus da beberatan da payung sebab naon sakalina sedekah diumumkeun minimal ke keluarga bebejakan tuh dari bapak tuh lihat tuh ya tuh dari bapak tuh ngomong sadesa nyahueun kabeh tawang geus payung bocor iya setiap hiji jelema kapanasan iiuna aya dina iiu sedekahna datang ka iraha puluh ratus tahun hatta yufsala bainan nas sehingga diputus hukum antara manusia. Allah datang ka faslul qada putusan hukum tayu matu lajang batur jang urang be heulana urang janyaho ngan ki sok ceramah mah jang batur be heula sorangan tilo sorangan tilo jang batur be heulana ya Allah ya kan tah ieu urang siap-siap kumaha mun isuk bae geus boga encan payung masyaallah yen pabrik miliaran bisa yen masjid masa miliar ge utah beli mobil ratus juta miliar bisa tapi yen masjid jeung majelis mah teu mampu sarua bae jeung nu susah masyaallah yen imah maloba Jakarta Kelapa Gading boga BSD aya Bandung boga loba imana teh jelemana saurang miliaran tapi yen majelis pondok masjid fakir miskin teu mampu masyaallah saya orang ingin payung teh ayeuna geus isuk tanggal 8 tanggal 9 geus siapkeun jang yatim saha yatim teh nu teu boga emak teu boga bapa contohna Haji Pendi nyana teu boga bapa teu boga emak yatim piatu tuh betul saya kira gitu hayang burung nyana ku di hate kula ge pasti ngabetulkeun bener bae atuh di hate kula ge pasti betul cak gitu atuh raja juri begitu yatim piatuna oh to bangka itu lamun misalna ngajajar yatim piatu kurang dibabagi tahta jolnya na iku ge yatim asana kampak datang kampak ye yang siang mah ye kampak ge ji kumaha ge cenah teu boga kampak kuno kuat pasti jeung ku yatim lagi di kampak ku yatim asli ya Allah ya Karim atuh Habib yatim piatu Habib Rozak yatim piatu Masya Allah geus teh dikubur yatim piatu Masya Allah nah iyalah kulum riin fi zilli sadaqati Allah kan hatta yusalla bainan nas rawahu Ibnu Hibban mangpang mengkeun urang kuari jang mayungan urang saat eueuh payu yauma la zilla illa zillu lamun kamari sabatun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu kuari urang nyieun deui payung melalui sodakoh urang Allah Karim lamun aya santri aya ngaji kemudian teu boga kitab ieu gede ganjaranna tah gede ganjaranna
ceng sia teu ngaji teu boga kitab ulama. Oh, kade butuh kitab naon? Ulah butuh Bukhari, butuh Ihya, butuh deui Tufah, butuh deui Raudhah. Ceng sia mah garong aing meureun deui. Itu si aing nanya hiji bae heula naon. Sia. Tuh kakarang sakitu bae ge. Aju mundur bae. Ke cara kieu teh siakeun teu ngaji, henteu teu boga kitab. Ayo balik di mana? Butuh naon? Butuhna kitab Riyad. Ayo balik. Oh, gede hayungna ge sepira Riyad. 5.000 perak ge bisa. Tapi barang deuk meulio. Tuh Raudhah 20 jilid syarah Raudhah Majmu'. Naon deui? Tuh ieu teh syarah naon kitu ngaranna Bukhari Al-Ittihad 14 jilid aya nu 20 jilid. Naon deui? Syarah Muslim eta 18 jilid. Naon deui hitungan bae ku sia. Aju beli los ku sia. Teu beres. Masyaallah. Tah eta gede ganjaran mah. Ceng emang sia teu boga duit teu boga duit nya meureun kita emang teu boga bapak. Tah aya maot ke detik kadang kula yatim. Masyaallah. Mas ya sarua geus teh aya. Sia ieu Mas Santen sanu ngabiayan. Aya ge kakak lah kadang-kadang nya mere kadang-kadang teu. Dibiayan teh. Meuli Tufah tah, meuli Raudhah tah. Kebal-kebal ditanya sia boga hadiah awen teh. Atuh beres. Lain siana ge kasep komo hadi sia beureuh. Aya urang manek meulikeun kitu bae tah. Ada udang di balik batu. Wayana coba karena Allahan, karena Allah ulah sok dula deuleu kadinya. Meuli sak seakan-akan perem mata urang. Tah. Naon maksudna? Ieu teh jang nyieun payung. Santri bisa ngaji, kemudian aya nu nuturkeun tapi teu boga lahan. Dikembangkeun ilmuna kan hese. Mun tayang ka kolot-kolot geus maot, kakak teu peduli. Nyana aya ilmuan, nyana siap ngembangkeun teu boga lahan. Mantap naon panggil ku urang. Haji Pendi ada siap. Lain Mas Santen kebal-kebal kula. Aja teu ngaraja aya nu ngaji mah kula teu boga lahan, imah kula eueuh diusir. Masya Allah. Ayo guys. Tah, Mang Haji boga sawah. Aya 1000 meter mah cicingan ku sia. Bangun insyaallah ku Mang Haji dipangbangunkeun. Ke setiap aya masukan laporan ka Mang Hajinya. Aduh. Cak jana teh eungap aing mah manghareupan Haji Pendi. Eungap cak jana. Ieu mah sarua jeung soang. Bangunna tawadu tah soang. Teu nyaho mah tangga wang. Eueuh teu nyantokna eueuh. Endekna nyantok bae. Coba wae ikhlas. Ikhlas teh contoh nu jorek teh mah. Nah ieu urang nyieun payung ti ayeuna ieu kulumriin fi zilli shadaqati. Setiap jelema aya tina payung sedekahna. Terus batur rasa panas nyana madiuha. Allah karim. Geus puguh puasa jadi payung, geus puguh maca Quran jadi payung. Ieu mah urang puasa henteu, maca Quran henteu, tahajud henteu. Geus lah aing mah jak teu kuat puasa ieu, aing mah boga penyakit mah. Tahajud kitu kena tunduh aing mah. Aya ge nu bisa digunakeun wae mah ieu harta sedekah. Nyieun payung. Jelas ieu mah keteranganna jelas. Jadi jelas jasa ti kangjengna kullum riin fi zilli sadaqati hatta yusalla bainan nas. Rawahu Ibnu Hibban. Al-ma'na al-ijmali wallahu a'lam. Tuh, nya sedekah nya naon jan geus carita boga payung. Sedekah jan geus carita boga payung. Payung ti mana?
wasabi'u lan utai kang kaping 7 iku ana yutlaq hadzal ismi satuhune ngayutlakeun teh ngucapkeun ikilah aran ala sabilil majaz iku tetep igatase perjalanan majaz dadalan majaz itibari ta'alluqihi bil badan kalawan ngitung-ngitung narima cuman tele hadzal ismi kalawan badan wa tamassulihi bi suratil bashari lan narima ngarupa hadzal ismi kalawan rupa manusia binaan ada anak yutlaqahu alaih kana arang ngadegak ingat sesatuhun yang ngucapkeun hadzal ismi ingat sebasar li ajli malahatihi iku kena arah-arah manis hadzal ismi la li adis isghari ora kena arah-arah minakeunane hadzal ismi wa nazra ila bidayati hali lan kenlarang ngalirik maring wiwitan tingkah hadzal ismi wa huwa lan utawi hadzal al insanul haqiqi iku insan kang bangsa haqiqi li anna lahu nisbatan ma'allahi ta'ala kana satuna iku tetep kada hadzal ismi au pangabangsakeun sumertane Allah ta'ala al jismu wal jismani wa laysa muhramain lahu maka utai jisim dan kang bangsa jisim iku oranan ya jismu lan jismani iku kang den uwunkeun karon ilahu kada Allah liqauli alaihi salam kana ngalirik dawuhan Kangjeng Nabi iku tetep ingat se Kangjeng Nabi teh kasadabetan ngucap lapad li ma'allahi waqt ku tetep kada ingsun sumertane Allah teh waktu la yasau fihi kang orang ngamot fihi ing dalam waktu malakun muqarribun apa malaikat kang marep wala nabiyyun mursal ta malakun muqarrabun apa malaikat kang den pargi wala nabiyyun mursalun lan ora apa nabi kang den utus wal muradu minhu basyariyatun nabi lamun urang nyaritakeun awak urang nu ieu sakikieuna bae sakikieun awak urang teh lamun rada jero urang ngahartikeunana horeng bungkus roh awak urang ieu mah bungkus dijieun tina anasirul arba'ah ardu hawa nar ma enggak bentuklah urang geus kebutuhanana teh jauh ti eta butuh cai keur ngaji ge nginum bae butuh ngaroko batur henteu nyana ngaroko bae butuh dahareun nyana kue sapiri eta kebutuhan tuh kan tapi kebutuhan ruhani mah lain eta kebutuhan ruhani mah tasbih kebutuhan ruhani mah tahlil kebutuhan ruhani mah tafakur gila kebutuhan asal nanti Allah wow ka Allah cantelkeun ruhani urang ka Allah awak urang asalna tina taneuh beuki dahar teangan ti dahar awak urang teh asalna tina cai butuh nginum neangan ti nginumeun awak urang butuh hawa urang neangan jang istirahat jang napas butuh seuneu kebutuhan awak tapi orang selalu nu ditonjolkeun teh kebutuhan awak henteu pernah urang nyadiakeun kebutuhan ruh datang ka teu percaya ka pangeran kafir musyrik munafik aya nu percaya tapi maksiat tah urang bae kuari deres kebutuhan yang awak tadi geus ngabubur ngawuduk keur isu keneh di imah ngawuduk di dia ngawuduk
kebutuhan roh urang ngadengkeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nyentuh karena ruh urang. Ruhani urang paha lantaran nguping pidauh Gusti, pidauh Kangjeng Rasul. Diolah tinggal urang ngolah. Dipasrahkeun ka urang soal olahna. Lamun urang loba ngolah awak cilaka. Diolah ku orang steril makanan, hati-hati menurut medis, jangan sampai makan gorengan seperti kekenceng. Siade. Nah, dijaga sesuai jeung medis. Kumaha awakna? Di awak urang teh aya kadar garam, kadar manis, kadar pahit, kadar asem. Nu mantap aya kabeh di awak urang teh urusan padahareun mah geus urang lamun hayang sagala aya sakaligus ngadaharlah rujak tumbuk. Amis aya, pahit aya, asem aya, rujak tumbuk. Nu mantap kolot baheula mah rujak tumbuk teh dibiasakeun eta teh bagus. Geus alat-alat teh naon kitu ngar komponenna atuh sagala rupa benai. Jambu ngora, sao ngora, tongtolang ngora, atuh tongtolang teh ngora. Gori segala rupa. Eta perpahitan permecau orang bebak. Nah, eta aya kabeh di awak urang, asemna, ladana, amisna kabeh, rujak bubuk, rujak tembuk bebak. Jang awak teh diolah ku urang. Geus olahraga. Kuari mah olahragana ge pohara jasa. Baheula mah sakadar lari olahraga teh. Tapi kuari mah olahraga endeup di jalan raya, endeup di lapangan, endeup futsal dan lain-lain sebagainya. Malah di imah bae ge olahraga, mau mobilan, sasapedahan, aya kabeh lengkap waya gering megering bae. Waya gering-gering bae. Meuli alat olahraga teh teu kagok. 10 juta, 20 juta, 30 juta. Ieu teh jangan bebener awak nu boga duit basa nu ka sendal-sendal nu aya cucukan teh. Ditiru ku bojong. Bojong mah teh tiruan, nu asli da mah buatan Amerika aya cucukan teh nyedot ke jero set. Jeung make ukuran makena ge tidak boleh lebih dari 1 jam. Atuh Haji Peni mah terus bae make eta terus. Atuh gering deui. Teu boga ukuran. Ya mah teu boga ukuran. Nah, aya ukuran-ukuran anak. Jelema lamun teu ngarokok, teu ngopi masalah, tapi lamun ngarokok untuk membutuh nikotin, ngopi. Kalau ngarokoknya kayak Habib Rozak terus-terusan, ngopinya juga terus-terusan. Terus itu. Dan lain sebagainya. Nah, urang lamun sering makanan anu beracun, seringlah makan semangka, sebab semangka untuk mensterilkan racun-racun. Lamun urang nyaritakeun medis mah terus bae kos kitu bae, jang awak keneh bae. Jang awak keneh bae. Lamun urang nginum terlalu steril, sampaikeun ka pH-na 0, leuleus awak urang sebab di awak urang ngabutuhkeun zat besi. Sementara air aja disteril sampai zat besian, leuleus. Tetep bae zat besi kudu dikirim zat besi deui. Zat asam kudu dikirim zat asam deui. Medis begitu baik terus lamana. Terus makanan jang awak. Urang jang awak mas selalu mendengarkan dokter. Urang sampaikan ka naon kitu khusyuk. Gadai ke dokter khusyuk jasa urang. Aja percaya urang ka dokter teh. Sakadar jang awak. Sakadar jang awak. Nu engke paeh mah teu saha kubur. Rohani urang teu pernah diurus ku urang rohani teh mulai urang pengurusanana rohani teh
ulah terlalu nuturkeun hawa nafsu innan nafsa la ammaratum bisu cik atuh coba urus rohani urang teh supaya steril lamun awak urang hayang sehat-sehatan atuh rohani urang kunaon sih lamun urang teu ngeunah dahar selalu neangan obat kunaon urang teu ngeunah salat mah teu pernah neangan obat teu pernah urang neangan aing salat teu ngeunah-ngeunah kunaon sih teu pernah neangan obat sekali-sekali urang datang ke apotek Pak ada obat ini saya udah lama nih nggak enak salat Pak neangan obat kan itu ya supaya enak salat coba salah jurusan atuh obat jang awak apotik nah lamun obat jang ruhani kiai datanglah ulang ke Kiai Golkar Waalaikumsalam abah ya di jero keur naon keur nonton TV ya aing teh kadedek berobat supaya ieu ngeunaheun awak aing pakai ibadah ternyata Kiai Golkar lagi keur nonton TV mana bisa nyageurkeun batur pugunyana ge gering malah mata mah Kiai mah geus lain gering deui eta mah disebut ge kronis eta mah rohanina geus lain kronis deui eta mah nu disebut eta mah kos kitu konflik antara Irak dan Iran komplikasi mana bisa nyageurkeun batur moal bisa neangan urang coba kiai nu bisa nyageurkeun batur memeh nyageurkeun batur nyana heula cager set datang ulah waka urang hadir we di kiai eta sehari-hari da kumaha coba kiai eta ternyata nya mah tilok nonton TV paling jualan TV lebih parah itu sorum boga batu beres ganti neangan sok oh iya TV geus teu daekeun HP nya geus teu boga tanya ku urang kiai teu gaduh HP henteu abdi mah emang kunaon teu gaduh HP teu kapeser kiai blon deui we blon deui teu ulah jaikeun guru tama kos upami di pasien kieu atuh alhamdulillah hayang merek naon Samsung anyar wah kiai blon deui we kiai maning di bodem we kiai kos Pindah. Kiai atuh teu gaduh TV henteu. Kunaon Bang? Henteu we abdi mah. Upami di pasien TV, janggau. Babetkeun ka hulu siang we. Nah, lumayan nih Kiai. Lumayan nih. Terus teliti keur Kiai kunaon emang teu boga TV? Teu. Emang kurang gitu. Frustasi aing. Hese dengan Kiai teh kaheula. Ulah mentang-mentang arang speaker kemudian ku urang dicobanya nuduhkeun kana nyageurkeun awak can pugu nyageurkeun recan pugu ulah kena-kena manehanana teh henteu boga TV kemudian bisa nyageurkeun rohani can pugu teliti heula teliti sebelum membeli Kiai teu nonton teu anteu upami di pasien TV ali HP henteu emang kunaon kieu terang HP henteu kanggo HP ka mana atuh geus beres Kiai kumaha mun aya rangda maksudna ieu rangda bengsrak ji boleh oge sih enggak sih Kiai ulah diguru nya kos kieu ulah ieu mah kos kieu berarti nya teh ngarep-ngarep dan lain-lain sebagainya setelah diteliti berbeda rada arahan bahasa nage lain deui sebab jelema cager selalu awak nyaritakeun untuk kacageran awak bae kieu selalu berjaga awak aya kiai nu ka mamana ge mawa cai bae sorangan lantaran embung nginum dinu batur teh lain tasawuf sebab menjaga kesehatan bodem kieu kos kieu mah untuk kesehatan mah teu kudu kikituan kecuali mawa cai teh ieu mah jang steril besi batur mah cai teh nang meuli di mana teu pugu lain deui teh motif aya kiai ka mana mawa cai bae tanya ke urang kieu nu mantep mawa cai bae abdi teh ieu teh awak teh
jadi disteril cair teh khusus di imah ngahaja menang steril jadi kamu mana ge untuk kesehatan teh kieu letik kos gitu mau urusanana setak habak ya kos gitu letik teh urusan awak sama jurusanan awak ya itu jurusan awak mah cara jadi steril kok modar sia tunggu ajal steril rohani steril ketika dedeuleunana geus lain dedengeunana geus lain ambeuna geus lain ternyata teu akur jeung urang kajen babarengan tapi ternyata lain deui selalu dedeleuan tadi dipake tafakur dedengan dipake tafakur oh berarti qalbuna geus mu'allaqun lillah cumantel ka Allah ieu mulai cager berarti ruhna ieu cager berarti urang biasa kadi hayang cager rohani kumaha sebab geus kebel asana ieu ngalaksanakeun salat duha tapi ieu kieu bae tanyakeun aya teh salat duha sabaraha 8 malah kadang-kadang 18 loba amat sia ieu make mazhab naon ieu maksudna naon sia salat duha teh resep jasa kula mata Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa inzilhu wa in kana fil ardi bakhir wa in kana musiran fa inzilhu haraman fa tahiran qalilan faqassir wa in kana ba'idan faqarribhu hati di Allah ya Allah ya Allah ya Allah sina dunia kene eta duha kos kitu duha lalaga saya sok tahajud posok alhamdulillah asana selama 10 tahun kula teu pernah tinggalin tahajud maksud tahajud kumaha hiji supaya karung laku anak supaya dagang maranaju tanah nu di itu sawah nu batur geus dijual kula mancan lantaran supaya rada hayang mahal sia tahajud kos kieu jadi seuneu sia lain kitu ketika aya jelema datang ka urang kemudian mengabdi di urang tanpa pamrih nyana geus teu hayang digaji teu hayang nurut par cek urang eta eusian di eusian cek urang eta pel di pel cek urang itu bawa dibawa cek urang itu kaditukeun nurut tanpa aya unsur-unsur pribadi ngahadam teh ngahadam beneran urang bisa menilai muatan naon ieu budak ngahadam timbullah rasa iba urang kanyan muatan beda jeung di pabrik digawe teh hayang gaji beda jeung PNS digawe teh hayang gaji tetapi ngahadam anu bener-bener lillah apa santri sebagian lillah kadele kaduran teh lillah rasa iba aya aya jelema susah ngahadaman nu sugih ngahadam teh ngahadam bae mah karena Allah teu aya unsur-unsur yang digaji kebel-kebel rasa ibadah sugih parah urang teh mengabdi ka Allah ulah aya unsur jang urang ulah aya unsur jang urang menghadam ka Allah maca Quran ulah aya unsur jang urangan urang salat tahajud ulah aya unsur jang urang semata-mata ngahidmah ka Allah maca kitab ulah aya unsur jang urang mantak nyieun pondok pesantren ge ulah aya unsur jang urang geus bae ngahadam ka ilmu Allah ngahadam ka Allah geus tilok aya mulai menerima murid baru siswa baru malah ngahadam ka Allah ketika nyana nyieun merek menerima siswa baru berarti jang kepentingan nyana neraka siapa wah cenah teh make uji masalah ngomong gosna ieu sih ada ngaji kelas ieu mah ngaji kelas ieu mah lain ya dong usia kan paham ieu mah ngaji kelas ieu kelas Bang Habib Rozak ngaji ieu mah atuh bangsa nu geus inget ka paeh bae lantaran geus teu laku deui beda urang ngaji fikih urusan zahir urang lamun geus ngaji tasawuf thariqah ieu geus ngaluarkeun fikih jalan biasa fikih
berarti geus mensterilkeun diri deuk ka Allah ulah aya muatan-muatan hayang wusul ilallah ulah aya muatan mulai urang berarti ngurusan roh geus lamun ngurusan roh kudu aya pengurus roh ngaranna mursyid lain haji mursyid mursyid anu nyahoeun letak latifah lembutan urang bisa digali gerak manusia tina lelembutanana kicep jelema ka deuleu lantaran aya lelembutana mun eueuh eta aya ieu mun eta teh encan gaib masih kene hitung-hitungan kegeus gaib mah ma'rifatna hitung-hitungan teh mah nu kos kitu mah atuh aya cara-carana 2 kali 2 4 filsafat nu kos kitu ngaran kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun yutiju kullu insan jismun eta ngaranna ilmu filsafat terhitung al alamu tagir wa kullu tagiri wa kullu mutagir hadis itu juga al alam hadis wa kullu hadis tahusoni eta mah terhitung akal nu digunakeun ketika urang nyaritakeun aya latifah lelembutan masih kene di akal-akal masih kene di akal-akal ketika geus datang nurun rabbani ilah nu sok disebut rabbani nu sok disebut sobadani ulangan sakadar keur mamaca doang kutub rabbani wal arifin somadani Allah hai prak balik hayang di parawan tenang belon anu dibaca kutub rabbani wal arifin somadani renganan eta kutub rabbani pake kokosen eta jero nama usaha melalui kutub rabbani eta mah bakalna dibeulem ih kitu amat cek Haji Pendi eta emang kitu eta emang sia mah bodoh bae ya Allah mulai diurus urang dah urus rohani teh urus paksa riyadhah ngaranna ngajar nafsu pemaksaan mujahadah merangan nafsu pemaksaan supaya nafsu diperangan ku urang teh lindek supaya lindek salindek-lindekna kalindekanana deuk diajak ka Allah nafsu teh ulah merod bae abeh kaditulah ketika diajak baca Quran amis ketika diajak tahajud amis ulah haseum bae ketika diajak ngaji amis ketika diajak berjuang coplok nyawa sekalipun amis tah nafsu urang teh diperang ya Allah ajar nafsu urang tentu nu nyahoeun ka nafsu nu aya di urang hanya jelema nu mursyid nu geus pernah terbimbing nafsu da moal nyahoeun jelema ka hiji jelema boga pencajeung heuteuna lamun nyana encan pernah belajar penca wih penca hebat jasa memang jotosana lempang wah pahara jasa masyaallah kelida hebat jasa emang kan jangan kelida hebat pun ku aing ditampilin nyana kelit atuh ka aing nampilin jadi aing nampilin aing tolong aja Haji Pendi nampilin itulah kehendak set kadieu tungtung nama nu nampiling nu ngagoler kan kadeulan lengkahna lain deui gerak-gerik da lain deui tah beres kabelah dieuna kanyahoan ieu budak rada eusi lain kurana lain sekedar cangkang ieu budak lantaran beda anginna ge angin sebab geus dipuasaan lamun tinju satinju-tinjuna ngan sakadar dek sakitu doang tapi tinju make hiji ku angin doang dek ngagoler wih hebat ieu kajahoan ku ahlina neangan antanan nu nyaho ka antanan nu bakal ngabenerkeunana
Para pembe di bawah teu beres kan pajar antanan nyana tah pagaweanana di bawah sakarung ka dieu ieu antanan puguh ieu para pembe itu nu jauh ka antanan anu geus berpengalaman di antanan. Nah ieu ge nu nyaho ka nafsu jelema nu geus terdidik nafsuna tinggal urang kan hese urusan nafsu mah hese tapi reaksi efek daripada jelema nu geus terdidik nafsuna berbeda efek anu berbeda jadi kajahoan dokter-dokter anu geus terdidik teh nya nama nyahoan sebab bertajribah ieu penyakit naon ieu sareut ieu dikejahokeun heula ku urang darahna dan lain sebagainya oh obatna ieu penyakit yang sama tapi obat berbeda dokter cetu ngaranna ulah diborong bae ya obatna ya besi aya nu akur bere kabeh parah jelema atuh centang tuh nah bateng aya manis bateng aya darah tinggi kudu diperhitungkeun hanya guru mursyid anu bisa memperhitungkeun terus diaping ayo terus engke ge saatna setelah diaping nyana rada lain dikicep da lain lengkahna lain kamari mah ketika diajak ka klub nyana nirilik bae bahkan ngajakan kuari mah diajakan gembu dicoba ku guruna kan dicoba lamun kamari ieu manehanana cemi dina ibadah kuari mah sakumaha hudang gering dahar mamayu bangunna salat teh kacape Allahu akbar likum Allahu akbar wih udah telep ieu bae tanya sia ieu getol amat salat teh cuma teh yaho calon mitoha aing aya wah teu beres teh bae berarti ieu mah cemi kan asli dah mah cemi dahar cemi gering kuari mah mamayu kitu kene ibadah teh mamayu terus berarti perubahan kan perubahan tidak ada perubahan tak tambahlah ku zikir pak kuari geus bagus ruhani teh geus bagus seimbang zahiron wa batin engke ketika manehanana leuwih rindu urusan ruhani poho ka Allah kadang-kadang dahar 2 poe ge encan dahar karena dahareun susah orang lain dahari nambalaya tapi teminat kadahareun sebab leuwih kana ruhani kitu kene sare engke manehanana kaget aing sebenarnya mah teu sare 2 pada tapi kok teu nanaon sabenerna mah aing teh teu dahar 2 pada tapi kok terasa lapar eueuh Maha kawasa Allah awak kuari teh geus lain make dahareun nu biasa ku tasbih jadi gagah ku maca subhanallah jadi gagah ku maca la ilaha illallah jadi gagah berarti geus khariqun lil adab nu kuduna awak dahar gagah kuari zikir jadi gagah zikir teh gagah la haula wala quwata illa billah jadi gagah tasbih jadi gagah poho kuari kadahar anakan mah terus siapa masuk ajuk gitu sok ajuk pertanyaan itu si wali sih non kapal majikan tadi si beblon atau anakan mah terus siapa ajuk batal deh bae kakara gedek usul ajuk wae lain usul ilallah usul ila susu diatur-atur kurang nah poho kan kana dunia dahar poho nginum poho sare poho atuh kapal jikar ge poho kok bisa poho pas gitu sih aya waktu-waktuna encan ieu kakarak leleuweungan ngaranna mulai di dieu nyana geus teu melu ka jelema misah jeung jelema misah lain lalagaan misah teh misah sabodoan nyana urang-urang mentak dipagahan ku guru mursyid mah awas ya tegepkeun awas konsentrasikan pikiran hitung batur sekeliling saya hitung A B C D W guari
sok geura hitungan Gus ya. Fulan pagaweana anu aing mah lain. Fulan pagaweana A, B pagaweana anu aing mah lain. C pagaweana anu aing mah lain. D pagaweana anu lain. C D E F G kabeh itu abdi mah sanes teu aya hubungan jeung nu eta tadi disebutan Gusti. Abdi mah petani lain, pedagang lain, PNS lain abdi mah. Sagala rupa lain. Abdi mah abdi beda ka Gusti. Mulai itu steril. Steril. Guru mursyid selalu memberikan penerangan. Awas diri urang teh bareng mah bareng zohiron batin geus steril. Si A batur urang nya nama pagawean anu abdi mah lain. Si B batur urang selalu jeung urang nya nama boga pagawean seharian eta urang mah lain. Si C mana babarengan jeung urang tapi nya nama boga pagawean eta urang mah henteu. Kabeh seakan-akan ngubeng di diri urang tapi urang teu nempel jeung nya ka Gusti abdi mah mulai tegep ka Gusti. Allahu akbar. Eueuh nanaonan dijelas tegep ka Gusti. Mulai kuari geus poho seserian sekeliling urang teu asa diseungseurikeun. Ngalem sekeliling urang teu asa dialem. Perasaan orang keur jeung nu maha kawasa. Nah, ieu timbul hadzal ismu. Mata wasabiu anna itlaqu hadzal ismi ala sabilil majaz. Wallahu a'lam bishawab.